Di eroh itu emak teh sok mulian kieu neneng. Cik atuh erek di dahar ah. Bismillah. Munah neneng emak jadi inget ka eroh. Sok mak, neneng mantus tadi di pasar. Sabaraha ieu teh? 3.000. Hah? Cok eling ari maneh dadar gulung kieu 3.000? Sugan 500-an. Emang hargana mah ih mun ayeuna naon 500-an. No. Pokoknya dadar gulung 500-an zaman ayeuna meureun teu kawas cingir ucing meureun. Baheula mah 500-an. Zaman ayeuna disarwakeun jeung zaman emak baheula aneh. Ini sta meni 3.000. Ikeun 3.000 ge atuh. Kumaha tuh ieu? Maknya kudu dibalikeun 5 eta terus digegel. Yang satu terus kagok 3 hari.